Nginjem duit lah dek keur setor euy. Can lunas keneh teh. Beres anu ti heula-heula mangan BPKB nanya tadi sakolahkeun deui ku pamajikan teh. Atuh pan dewek teh kudu nyetoran deui meureun euy bari jeung mobil posisi geus ayud. Dewek setoran 3 tahunan deui eta teh euy ka hareup teh. Cek deweke naon stop ulah ngariba wae eta teh nyieun sia sangsara sia teh bungah nama saminggu tapi stresna 3 tahun. Bahaya eta teh jadi batin ka sia. Terus dewek kudu minta tolong ka saha deui atuh euy. Dewek teh pan meunah ngabungakeun pamajikan. Tapi geuning pamajikan nakal ka kitu ka dewek. Tarimakeun we aya mah da maneh kanu ngondang eta ka pusing jeung ka susah teh. Jeung di sia ulah sok nuhankeun ting pamajikan euy Allah mah teu sukaeun. Allah mah Maha Pecemburu. Cintana kudu ka Allah heula. Terus dewek teh kudu kumaha atuh ayeuna teh cian teh minta solusi. Aduh ya gitu. Emang berat awalna mah tapi engke ge pasti bisa. Kan hubungannya nginjem duit jeung salat tobat jauh-jauh amat. Aing hayang nanya Aisyah diciptakeun ku saha? Atuh ku Allah eta oge dek ngarti. Tah atuh matakan maneh teh ceurik leweh kitu teh di hadapan Allah lain di hadapan jelema. Da jelema mah berefek tapi ka Allah mah berefek euy. Tapi oge euy. Intina mah dek teh yakin. Tapi ieu nya euy menang meuli apaan. Sok ayeuna mah diajar yakin ka Allah hek geus tong nginum nu kitu deui nya. Ku